Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun kasadayana mugia urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari birik rezekina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Rusia Pasir Demit bagian ke-25. Mangga kasadayana caraketan. Peuting harita teh di hiji lembur kakocapkeun di Garduh Ronda. Kaayaan di Garduh Ronda dina hiji peuting di hiji kampung. Hawa peuting lalaunan mimiti-mimiti balik deui sakumaha ilaharna. Nya kitu we ari sora anjing hawar-hawar kadenge ti kajauhan ditemaku sora jangkrik jeung cari cangkas nu mapaesan. Alam waktu peuting harita. Meunannya keur bieu mah rada pikasiunun we jeung ayeuna mah asa genah deui sabiasana deui. Tapi tik baru udah mah deui ceuk eta jalma ngahudangkeun ka babaturanana anu masih keneh sare. Kulisik cenah nu duaan teh kulisik laliriretina sarena. Ya naon ieu teh? Mereka sakabelenaan malinaan tuing sare teh ieu teh duh. Nurutan kitu ieu teh. Buku kuring darek nanya ka eta kunaon make kudu sare teh ka make masih keneh eta tinggal itu. Nyokal keneh wini na deungeun. Eta kuring teh bieu teh nyok nyadot hayang ngalempengkeun tongong kitu maksudnya, tapi na ieu mereka sakabelenaan lila teh sare teh. Ya lumayan we sarena geus rada cukup. Lila kuring teh teh udang-udang. Wah, pirah we teh da kuring masuk tangi biasana oge. Mun diudangkeun ku jikan oge tara kudu dilela teuing. Wah, keblok we capek sugan nurunan kong. Sugan nya we. Tik udang tik. Kunaon Ayo orang teh sare sugan. Buguhan sare kuring oge nurutan cing teh. Ari anjeun di sare teh. Aduh. Bingung tuh sare mangan. Pieu we ngabeakeun rokok mah si utik teh. Rokok kuring eta. Teh kabeak kitu ya. Daripada kasudut nunggun anjeun atawa ngaduru kada katalupo ke bisi kawuruhan. Paroman we ku anjeun atuh ari karuan mah eta duh. Maka debeakeun ulun teh kanggas nguntung gitu eta duh geus kena garis konengna tah. Tuh naon atuh. Lila anjungun sarare teh. Ieu rokok si utik ti mimiti karak nyeutan pan. Karak disunat bieu. Teu karasa kuring nu teu ngalenyap sugan sarenya. Puguhan tah tadi digudangkeun ku kuring teh. Atuh gantian ah. Wah, aya keneh beunang. Katanya ieu aya keneh. Tapi sare ngarokok mah. Atuh tak kitu kuprakeun. Arek beuk rek dikuprakeun geus nyunut teh. Goleh cing teh tapi nakalakah. Sarenya. Sare lila eta tuh rokok kuring geus beak. Nah tuh kasareana nih kitu-kitu teh nya. Ingat tuh dina keur kaayaan kitu. Tulung ronda tulung. Aduh tulung. Eta ieu nu minta tulung. Tiga di mana? Eta teh di mana si ojak nu karak buka budak teh adegan tah. Pati jauh tuh kahalangan kurang. Tilu kotak sawah paling anu ge ti urang ti dieu mah. Ayo butuh kayak itu, tolong tanya itu. Wah, atuh. Satuluina, tilu urang ronda teh keluar tina Garduhna tuluy. Ini murukana sora anu menta tulung teh. Ti sababaraha imah anu ngadenge meureun kana eta sora oge kadenge kulutrakna bako pantok buka malahan mah. Samang-samangsa aya ronda anu ngaliwat ka hareupeun imahna teh. Aya jalma kabeneran keluar bari nyarita.
Eta teh jika aya anu minta tulung usaha eta di luar. Ya orang nu naik ya. Oh, Dona, ayo tuh kira itu, ayo tuh nu minta tulung. Nya eta ditinggali ya teh. Oh, kuring ge penasaran ayo tulung ayo naon cenah. Teu mau wakol teu atuh kentrongkeun. Tapi pan teu bogoh ya tulung-tulung teh aya naon kitu tah. Bisa ngabarubahkeun ka sadaya kudu puguh heula atuh. Oh, kita ayo urang tinggali. Satu luina jalma nu kara kaluar ge nyeluk cenah buru ka tempat jalma anu menta tulung tua. Menta tulung teh atuh ngabring opatan buru ka imah anu ditujuna. Horeng si bana horeng imah anu dituju anu menta tulung teh ilmah si ojak anu karak boga budak orok teh. Tidinya katingali rawah riwih sini. Di sini nih nak katut si aki oge bangun nu kaget pisan. Ya ojak minta tulung si incu aki budak si ojak wah. Ka mana ieu teh? Teh ka mana? Weh, piraku ieu teh pan budak teh karak dipedalkeun lain, karak dibabarkeun. Nya lamun budak umur 5 tahun atawa 2 tahun bisa lompangnya wajar eueuh oge. Ainuna di mana? Ya, di dinya mah buru nulungankeun kudu kumaha yo. Aduh, ieu teh sata para teh aki teh kumaha caritana kumaha caritana. Aki yo. Aki teh kan kakasarean nyaho-nyaho. Indungna itu budak geus rawah riwih curik weh. Oh, cenah Mbah. Oh, si jabang bayi si usus wah. Kudu kumaha tuh yo. Atuh ka mana tuh? Apa wah ke oge tengah moyo. Ake urang pariksa lah. Kuring keur ngarona ieu jadi itu kudu tanggung jawab. Ieu kudu kumaha tuh yeuh. Satu luina corona teh tatanya cenah. Malahan mah kajaba ngadengekeun katerangan teh si aki teh ngawangkong oge jeung si ojak anu jadi bapana eta budak. Dicaritakeun ti si ojak samang-samangsa lilir tina kas areanana. Si indungna geus kasampak leungiteun kana budakna. Anu satuluna mah ceurik weh nu ngahudangkeun ka unggal jalma nu aya di eta imah. Kabehanana teh nyaho teuing ka mana eta budak. Malahan mah si nini oge di karawah riwih mangserang mingsring bolak-balik garo sahan naonnya. Tika nyingsat-nyingsatkeun kana sampingna sagala rupa dag-dag didik teu pararuguh. Tuang teh angka itu ka dieu ka mana cenah budak orok anu masih keneh karak kira-kira 3 peuting dipedalkeun teh. Tulila tidinya kadang warga sabab ngadenge riweuh malahan mah langsung we cenah kohkol teh ditihtirkeun. Hayang puguh heula hayang nyaho bisi ayana naon. Nah aya nu maok atawa dicokot ku sato galak. Sanggeus papariksaan ka itu ka dieu. Kacarioskeun yen panto janela masih keneh kakunci jeung eueuh tapak-tapakna aya anu asup. Nah jalma atawa sato eta budak teh jiga anu leungit kitu bae. Sapeuting eta di eta lembur kadang wargana langsung we cenah budak gidik ka itu ka dieu neneangan kana kaayaan eta budak teh. Tapi lebeng eta budak orok teh henteu katingali henteu kapanggih. Malahan mah ti kawanci isuk oge teu aya beja-bejana acan teu aya tapak-tapakna acan. Kajadian anu lumangsung di eta lembur teh kadenge oge ka lembur tatangana. Malahan mah dina peuting satuluyna oge kajadian nu saperti kitu teh lumangsung deui di lembur anu sejenna. Malahan mah di lembur anu hiji deui mah tika aya 2 kalina saban peuting tika aya 3na cenah anu kapalingan ku orok. Sanajan henteu dina sakali tina sapeuting tapi 3 peuting anu sejen. Sanajan selang-selang di eta lembur mah tika aya 3 cenah anu kapalingan ku orok teh. Aya saminggu riweuhna ti mimiti kajadian nu kahiji ti ka-7 poe mah aya 7 urang orok anu leungit teuing ka mana teuing kusaha eueuh tapak-tapakna. Atuh sapanjang poe ti mimiti keneh oge
keur mah eukeur cenah riweuh masih keneh acan menang kana jalan keluar atawa bisa mereskeun nganyahwankeun bisa nyerep kana anu dosana leungitna parawan anu balik tinggal layon teh katamah-tamah di lemur eta mah sabudeurning eta mah aya cenah opat lemurna anu aya di saguncrung atawa wewengkon eta sok kapalingan orok wae atuh keur mah riweuh masalah parawan anu maot anu tutup puguh katamah-tamah leungit orok katamah-tamah we deui karingrang jeung kasieun ti warga lembur sabenerning lembur eta mah kakocapkeun di lembur bojong legok lembur Ki Dirga Katut Ki Januari teh Kang Januari beureunya ka eta lembur oge cenah kajadian leungit orok kalawan teu puguh teh oge aya salah saurang kadang wargana anu leungiteun ku orok anu teu puguh kitu deui orokna teh masih keneh can lila dina umurna kira-kira sahanapeun atawa samemeh 40 poe dina hiji poe Kang Januari anyang ka imah Ki Dirga haek ngabadamikeun cenah naon anu keur kajadian Kang Januari satuluyna nyarita Ki ari ieu aya perkara leungit orok teh kumaha aki tos ngarungu tangtu aki oge geus ngadenge kana eta mah jong deui bangunna mah dina kasieun jeung karingrang aki mah kitu ieu aya hubunganna naon jeung ilmu siluman anu keur ditaekeun ilmu siluman anu keur dipuhit ku jalma anu ngagunakeun wadal kahiji anu satata mau ngabulan geuningan kadenge ku anjeun oge Januari aya budak parawan anu leungit tinggal layon ayeuna aya 7 budak anu geus perlaya dina waktu anu 7 poe 7 peuting moronan jeung cek aki mah ngan ukur 7 budak orok teh sabab beja-bejana mah ayeuna teh geus ka 8 poe jeung teu aya bejana deui nu panungtungan meureunnan di lemur urang eta tapi aki make bisa boga emutan sapertos kitu ngan ukur 7 orok anu leungit teh ieu mah dina hitungan aki we sabab di poe ka-8 mah satu kadenge deui peuting kamari oge kapan geus peuting ka 8 eta ti mimiti mah cenah sabab anu kadenge ku aki mah 8 peuting ka tukang mimiti aya kajadian teh nincak malam Jumaah anu kadua teh dieu maronan kitu nya Ki tapi kira-kira aya korban di orok moal tah hari kitu mah teu jelas aya masalah eta mah tapi dina hitungan aki mah lamun dina aya oge moal di tempat sabab geus kariweuhkeun tapi eta bisa ngajamin ari perkara budak parawan anu ilang tuluy kapanggih tinggal layun eta kumaha Ki nya eta mah tuhing doy sabab bisa geus na kajadian di lemur pasir hejo teh kadenge nama di lemur raja unu sajian ti kaya 2 parawan sagala rupa eta mah digunasika lain digunasika meureun diperlayakeun sarua deui kati kapanggih tinggal layuan ari kitu nah perlu kitu kuring Ki nepangan deui si Ujang Chandra tuh ka pasir ka lembur pentas kitu tah Ki parlu eta mendingan ku anjeun tepungan ka ditu padamian sabab cek aki mah aya perkara anu ngalibatkeun kana jalma anu keur naek kana ilmu jeung ari jalma anu sok naekkeun ilmu kalawan mentan wadal saperti kieu mah dina pikiran aki kitu cok dongeng-dongeng kolot zaman baheula eta teh aya jalma anu keur naekkeun ilmu siluman kitu tah Januari tah kitu Ki abdi dongkapna ka dieu teh hayang naonnya badami hungkul nah perlu atawa hanteuna kuring nepangan ka Jang Chandra perlu rek rohanjon ini teh lamun ku aki geus dianggap perlu sapertos kitu mah ayeuna keneh kuring mah rek angkat ka itu ka lemur pentas hoyong papendak sareng
si Jantra katut Kang Loka. Ada kita macung sing hasil jong sing bisa mudah-mudahan we aya istilah nama aya bolongan gitu tah jang meres kuan ieu kararopot ojong karirang nya kitu kieu tuh kuring bade angkat heula nya gaya tuh are anjoan rek langsung edit mah moal nginum heula tuh bios kin deui we gambil eta mah gaya dirojong ku ake kalawan doa mudah-mudahan anjon salamot yang hasil pamaksudan nya nuhun ki mangga assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun ki rambos sanggeus kitu mah kakocapkeun Kang Januari teh kebat cenah lumampahna ti imahna Ki Dirga teh langsung muru ka kampung pentas teh rek nepungan si Jantra nu cicing di imahna Kang Loka teh kacarioskeun samang-samangsa si Januari nepi ka lemur pentas marengan pisan ejeung Raden Jangga katut Raden Kurta rek nepungan oge cenah ka imahna si Jantra teh atuh pas datang ka imahna si Jantra teh nyampak Raden Kurta jeung Raden Jangga keur ngawarangkong we di baturan ku si Jantra Kang Loka katut si Barnas teh. Assalamualaikum sampurasun ka sadayana. Waalaikumsalam. 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 Dua lah iyo. Geningan anjun. Iyo teh Januari teh nya. Mohon Kang abdi Januari. Suka jeruk. Aduh, Kang Barnas punten satu. Yo cai yo karunya yo. Kalau mau capean pisan tuh kabar beureum yo. Wios padahal mah. Kemarin kurang kakak dapur orang banyak ketekan cai. Mangga Kang, tarik Kang. Satuluina ku Kang Loka diwanohkeun cenah ka Raden Kurta katut Raden Jangga. Singket carita Kang Januari satuluina mah nyaritakeun kaperluanana nyaeta ngeunaan masalah aya budak korok anu leungit teh. Tidinya oge dibenerkeun ku Kang Loka. Malahan mah Kang Loka ngariungna ujung Raden Kurta katut Raden Jangga ti dayeuh teh sasat keur mikiran neangan kana alpuka atawa cara narekahan perkara anu keur lumangsung di unggal lembur anu sarua ngarasa ringrang jeung ngarasa tetenang teu aman sabab loba mojang anu masih parawan jeung loba leungitna orok anu ilang teu pararunggu. Aduh ala ieu geningan sarua kitu geningan tah Raden Kurta Raden Jangga jeung anjeun oge Januari ieu menak-menak ti dayeuh teh kaasup punggawa nu sarua oge ka dieu teh istilah nama ngajakan badami kumaha carana ngarengsekeun ieu pasualan utamana mah karingrang anu ngaganggu kana keamanan ka warga imalin ngaganggu deui tapi oge geus ngorbankeun kana jiwa meureunna tah saat budak parawan ujung orok anu leungit. Aduh kudu kumaha ieu Jantra ieu. Si Jantra tidinya nyarita sabenerna mah kuring teh sanes cicingeun nya Akang. Tapi kudu dikumaha atuh sabab kaayaanana sasat di tempat-tempat anu jararawuh ti dieu mah urang milarian kana nyusud kana tapak lacakna kitu naluntik pan teu kaharti jeung acan katingali lebah-lebahan mana anu arek kapakampungan anu arek di naonnya ayana kajadian sabab meureun urang teh bisa nganyangka poe pageto kadang-kadang di tempat anu eta-eta deui kadang-kadang di tempat anu sejen deui ngan anu katingali ku abdi mah kitu salela ieu ngayakeun panalungtikan di mimitianana eta kajadian teh osok di Sabuderning anu deket ka kira-kira mah Pasir Demit. Nah kitu ieu kajadian teh di mimitian ti Pasir Demit kitu nya Kang ceuk si Jantra ngabalakakeun kana pamikiranana kana hasil panaluntikanana. Aduh ala ieu tapi oge anu bejana kadenge mah eta teh anu leungitna budak teh
salapan poe ka tukang berenang nyata. Eta teh di lemurna Cikaso. Lamun di lemur eta mah sasat lemur anu pangdeketna di pasir demit mah. Tuluy deui kejadian teh anu pangkahiji nama tah di lemur bojong legok tah lamun anjeunnya Januari. Nah gitu Kang. Eta anu leungitna parawan tuluy kapanggih layeuna teh mohon malahan mah sasat panginten rai abdi pituin tah ku kituna eta oge kapan tepati jauh ti dieu mah ti lemur Cibodas mah sanajan rada jauh ti lemur ti pasir demit mah jeung lamun urang mikir-mikir anu di lemur Cibodas teh eta teh si Widura teh eta teh kaasup muridna Ki Palang anu linggihna di pasir demit. Aing ningali kana kitu nama boa-boa bener oge ceuk si Ujang Jandra ieu. Ieun sagala rupa anu keur kejadian teh mimiti nama atawa pupuh nama atawa anu jadi asal muasal nama ieu teh bangun nama urang pasir demit ieu anu ngayakeun ieun talajak goreng samodel kieu teh. Si Jandra satuluyna nyarita upami bade disambungkeun mah atawa bade di naonnya di jajar-jajar deui gitu tah dibeunjar beaskeun gitu kajantenan ngamimitiana teh tina perkara Kujang Wulung anu dimimitian ku patelakna kaayaan kuring kedah tarung heula sareng punten ya Raden Kurta sareng Raden Jangga anu tidinya oge mimitina kaayaan di pasir demit tah kumaha Kang salaresna mah cek abdi mah asa mungkin kuat gitu tah sangkaan abdi anu istilah nama mahido katut nyangka yen ieu sagala rupa kaayaan anu jadi ngabarubahkeun kana keamanan urang lembur urang kampung teh nya di pasir demit kitu tah Kang. Bener kaharti sampai urang patelak teh kapan Raden Jangga jeung Raden Kurta teh istilah nama katenung lah lamun dibahasakeun mah nya geus sanggeusna di pasir demit sanajan mimitina teh di perkara Kujang Wulung tapi banguna ieu masalah Kujang Wulung di manfaatkeun kitu tah ku urang pasir demit jang nutupan kana pagaweanana jeung jang ngalieureun we ka urang anu naluntikna tah ayeuna nah perlu ya kudu kumaha ieu lamun geus saperti kieu kira-kira tah nah perlu urang pindang salaya deui atawa nepungan deui ka Pak Ki Sarimin Aki Anjeun Jantra atawa areka Ki Ranca wae atawa urang langsung wae ka pasir demit ieu kumaha tah ieu. Ari wawartos kanu jadi sepuh mah tangtos kedah Kang tapi kumaha pamendak teh si Aki teh Raden Kurta jeung Raden Jangga silih pelong sangat terusna sanggeus kitu mah Raden Jangga nyarita ari ceuk abdi mah perkara anu lumangsung mah duka Ki Sarimin teh bangun atos masrahkeun ka Anjeun Jantra sabab dipiwerana teh kuring sareng Rai Kurta teh nepangan wae anjeun jeung deui lamun dina aya perkara anu panginten anjeunna uningangan oge pasti bakal langsung nyarioskeun kana kudu itu ieu nama nya aya nama urang tadi saha anu bade ditepangan teh Ki Ranca ngarunggu teh Aki nu mana teh Aki anu di lembur Rancaka teh sanes mohon eta teh si Aki anu di lembur Rancaka namina teh Aki Ranca nya tuh urang tepangan wae ka itu kumaha sapuk teu sadayana aduh alala ieu ari kuring mah sapuk wae ngan perlu abring-abringan wae atawa saurang wae kitu jangan ngawakilkeun ari cek kuring mah mending urang sararea wae atuh Kang supaos jelas itu ieu na ngan beureunan anu kira-kira penting wae maksud teh nya beureunan Raden Kurta Raden Jangga abdi Kang Januari sareng Akang Karloka gitu tah eta mah Akang mah bade ngiring mangga teh oge sawios sareng Kang Barnas mah bilih teu nya bilih kawagal kana bilih kawagal gitu tah Kang ulah kitu Akang jadi hayang nyaho sabab beneran
lamun ujung-ujungna tina perkara kujang ulung kapan akang oge beneran kasangkut sabab eta teh mimiti akang oge jeung lamun kaituna ka ditu deui gitu ya duh kapasir demit gitu tah sabab akang oge keur didoh apan ku siluman jeung di akang hayang salamet akang pasti kudu ngilu kan beneran kajaba anjeun Barnas kahiji hampura yeuh moal diajakan teh lain ku nanaon sabab beneran kahiji di lembur ujung sawah kudu aya nu nungguan lain teu butuh kana bantuan tapi pasti lamun anjeun dibutuhkeun mah bakal dibejaan deui kitunya anjeun Barnas ngarti atawa henteu waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha lajengan cariosna makanya dilajeng wae dina carios dina video-video saterasna wilujeng patepang deui peremyo.